Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Banteng Wulung anu aya di tukangan Jaka Sinangling langsung kahudang amarahna ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Konjaka si pedang ganda. Langsung si Banteng Wulung nyarita, "Yah, maneh ngentong ngomongan paduhwayan siah Konjaka kolopok si jangkar kehedan, mangke ngejengarek binasakeun Jaka Sinangling yang ngalangu pasiah jangkar kehed, ngurang ajar siap belako kujubalan, ngentong waka naru ngejeng Jaka Sinanglingan siah wawalak danten, naru ngejeng aing heula siah, cantang tu siah menangan siah golobog, aceng jeprut kitu eleh geleng. Leungeun katuhuna bari jakalan perah bedogna harita tulis milu nyarita. Terus kamu datang-datang ke wani Jumago kan Jaka, bener tuh? Sepertinya lo mau didolet sama gue, ya? Terus terang sama nggak binasakan dan angling, hadapi dulu gue, aceng jeprut nih. Gue nih muridnya si Jepri dari pamikiran tahu. Kamu sanajan boga pedang dua ke si aceng mah. Tersieunan asina ta. Terus terang kamu kudu ngerti. Kalau si Aceng mah wani lah terus terang ngalawan siapapun juga. Sababnya udah pada tahu si Aceng mah tensul saha. Dodet ku aing baru nyaho lo. Jaka Sinangling nyerang ngalieu kasungkang terus ngomong lalaunan. Manganteng jeung Kang Aceng teu kudu milu kana ieu kaributannya. Abdi anu kudu tanggung jawab pikeun ngabela anu jadi bapakna. Mun memang geus mercayakeun ka angling, ya, anu bakal mimpin barisan, bere kesempatan ke angling. Pikeun ngayonan ieu dua jalma kajaba mun angling dina kayaan KDC wajib dibantu ku Mang Aceng jeung Kang Acengnya. Si Banteng Wulung jeung Aceng jeprut geus teu waniun deui nyarita. Sedengkeun Konjaka si pedang ganda anu ngarasa boga untupan bakal mampu ngabinasakeun Jaka Sinangling, harita terus ngomong lalaunan ka engkong Kang Niang si Toya Salju. Kong, pikeun ngabereskeun si Jaka Sinangling cukup ku onja we lah. Asa pira aku make teu mampu merenan mangkeluk ka si Jaka Sinangling. Kitu tah Kong? Hayo. Wes itu punya kahayang onja. Sekarang mah mau perhatikan, mau melihat keadaan. Kalau situ terdesak, baru akan maju lawan itu si Jaka Sinangling ya. Konjaka si pedang ganda sanggeusna disatujuan ku engkong Kung Niang si Toja Salju. Harita terus nyarita deui ditujukeun ke Jaka Sinangling. Jaka Sinangling, sakumaha katang tuan cisi laing tadi, mangka ayeuna dewek nangtang tarung kasih lain. Montong kaduhung mon si lain dina peuting ieu bakal ngajampana jadi bugang di tempat-tempatan. Hasok tarung jeung dewek sia, Jaka Sinangling. Karep kahayang Andika bakal dicumponan. Tuturkeun kuring.
Ijen jajaten di tempat anu loga konjaka. Jaka Sinangling harita ngajerat mudu ka tempat anu sok dipake latihan jurus ku Ki Buyut Debleng dina mangsana ngalatih si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut. Anu jarakna memang rada anggang ti imah jeung pasangrahan. Kitu nate sabab Jaka Sinangling mung ngaganggu kana atawa ngaganggu ka pangeussi imah. Anu geus pada salareti bra. Konjaka si Pedang Ganda jeung engkong Kungniang si Toya Salju ting jelat nuturkeun jirim lawan. Sedengkeun si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut lalempang gagancangan mudu ka tempat anu bisa sok dipake latihan jurus jeung Ki Buyut Debleng. Dua jirim adu hareupan Jaka Sinangling jeung Konjaka si Pedang Ganda. Sedengkeun di tempat anu rada anggang engkong Kungniang si Toya Salju musirkeun perhatianana kana kajadian anu bakal lumangsung. Kitu deui si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut anu caricing di tempat anu rada anggang ti tempatna engkong Kungniang si Toya Salju. Konjaka si Pedang Ganda ngawangun pasangan. Neuteub seukeut kanu jilawan bari membar caritaanana. Si lain si galamat sanyaho ka dewek Jaka Sinangling, samemeh dewek maju narajang pikirkeun heula anu asa ku si lain. Kudu maksakeun diri Jaka Sinangling. Pikeun ngabela anu jadi bapa. Ku cara kitu si lain bakal salamet Jaka Sinangling. Andika tuh kudu nyarita kitu Konjaka. Leuwih hade Andika duaan kudu gancang ninggalkeun ipat tempatan. Sabab kuring geus nekadkeun dina ngabela kuring geus sayaga diri pikeun narohkeun nyawa Konjaka. Mohon gitu masih lain memang hayang modal kulengan dewek Jaka Sinangling. Ingat kedai dewek geus moal mere diampun kasih lain sia Jaka Sinangling. Kurang ajar di bejaan teh sia. Tada sia. Konjaka si Pedang Ganda maju narajang. Dina ngalakukeun panarajangna tacan ngagunakeun senjata dua pedangna. Leuwih ti heula hayang ngajajal kana kamampuan anu jadi lawan. Jaka Sinangling imbangan panarajang lawan. Kadatangan panarajang lawan harita dipenung ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sok yuk kelukdas, daligeg. Konjaka ngadaligeg, mundur sababa lengkah. Sedengkeun Jaka Sinangling ngan saukur mundur salengkah. Neh dina waktu anu bareng dualana pada marancuhkeun di tangtunganana. Konjaka si Pedang Ganda penasaran. Harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun senjata dina pedangna dina nuruskeun tarungna. Konjaka mesat dua pedangna anu ngadaplok tina tonggongna. Saterusna ngawangun pasangan bari nyarita ka Jaka Sinangling. Perhatikeun ku si lain Jaka Sinangling. Kangaranan dewek geus mesat ieu dua pedang dina nuruskeun tarung.
bisa dipastikan si lain bakal kawalahan saja ka Sinangling. Jurus-jurus pedang digunakan ku dewek lain jurus anu samarangan deuleu sia. Kenaon aing guguru ka Abah Ewon. Jadi si lain montong kadohong mun sagedeung deui bakal ngarasakeun tatu dina anggota badan si lain sia. Kurang ajar sia. Kuring ngarti. Andika bisa jadi memang geus mahir ngagunakeun eta dua senjata pedang. Tapi Konjaka keur kuring mualek sentar sanajan nu jadi lawan sepikeun ka ngagunakeun senjata leuwih ti dua pedang oge. Moal mah sentar keur kuring mah. Sabab kamampuan eta pedang kari kumaha anu ngagunakeunana Konjaka. Cara si lain nganggap enteng kana jurus pedang dewek saja ka Sinangling. Urang ajar sia, rasakeun sia, modal jaka Sinangling. Konjaka si pedang ganda maju narajang bari metakeun dua pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Poro kaya Jaka Sinangling memang disaga diri ti anggalna. Harita Jaka Sinangling ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana. Ngajadikeun kecepatan gerakan mampu nyingkahan panajang sabetan dua pedang lawan. Celak plos. Sabetan dua pedang lawan teu kena kana sasaran. Sabab Jaka Sinangling geus ngajerat tina tempat. Konjaka si pedang ganda ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan mulu ka tempat Jaka Sinangling anu geus pindah tempat. Celak plos. Dina nyingkahan panarajang nuju lawan harita Jaka Sinangling ngacelak kalebah tempatna Aceng Jeprut. Saterusna gerakan dilakukan ku Jaka Sinangling ngagetkeun Aceng Jeprut. Sabab mesat bedogna Aceng Jeprut kuleungeun katuhuna. Kacepatan gerakanana meh teu katuturkeun ku panenjona Aceng Jeprut. Kajadian saterusna Jaka Sinangling harita ngacelak ngos narajang kanuju lawan. Sabetan bedogna Jaka Sinangling ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Konjaka teu kapalingan gerak. Harita bedog lawan ditakis ku pedang dina leungeun kencana. Sokyuksang. Meh bareng jeung pedang dina leungeun kenca nakis bedog lawan, harita pedang dina leungeun katu Konjaka nyabat kana lebah beheung anu jeung lawan. Tapi rikat harita Jaka Sinangling ngakiwar ka gigir nyingkahan sabetan pedang lawan. Shoot, kiwar, plos. Bareng jeung ngeplosna panarajang lawan. Harita tajongan suku katu Jaka Sinangling ngarah kana iga burung lawan. Tapi Konjaka sepedang ganda harita gancang ngagajeng luncat ka tukang nyingkahan tajongan lawan. Hyuke julong plos. Jaka Sinangling jeung Konjaka si pedang ganda pada marancukeun di tangtunganana. Duanana pada saga diri ikeun neruskeun tarungna. Bari ngawangun pasangan jeung merhatikeun kanuju lawan, harita Konjaka si pedang ganda ngomong dina jor hatena. Haram jada. Helmu pangenteng badan si Jaka Sinangling. Tetelah di luar dugaan aing. Kabuktian kecepatan gerakanana mampu ngimbangan kecepatan panajang sabetan dua pedang aing.
Malah si Jaka Sinangling nggak gunakan badog pikir ngimbangan senjata 2 pedang dewek. Tapi jurus pedang aing jelas lebih hebat. Kalau aku mau ge aing kudu bisa ngungkulan ilmu sastra si Jaka Sinangling. Hanu saterusna kudu dibinasakeun ku di aing. Rasakeun sia kurang ajar. Konjaka si pedang ganda. Saya gaderi pikeun maju dina Rajang. Ngagunakeun jurus pedangna anu leuwih mampu bari ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan parajangna. Bari musrikeun paneuteupna kanuju lawan harita Konjaka tos nyarita. Kemampuan ilmu sila-sila aing cukup lumayan Jaka Sinangling. Tapi ieu tarung tacan angeus jeung sia koplok. Dewek bakal ngeureunkeun ieu tarung mun si lain geus rubuh ngababatang jadi bugang. Eta anu bakal kandapan ku si Jaka Sinangling. Anu matak tong pepeuleukkeuk sia. Modal sagedeung-gede sia. Percaya kana omongan aing sia. Andika tu kudu waka mastikeun saperti kitu Konjaka. Bisi terjadi kenyataan lain kunanaon. Andika bakal ngerasa hanyelu ujung jadi hati deh. Leuwih hade buktikeun eta carita Andika. Entong ngabacot wae. Sok buktikeun jadi kenyataan Konjaka. Rajar sia. Ku dewek bakal dibuktikeun sia. Rasakeun kula ajar. Konjaka si pedang ganda maju dina Rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih hebat datan tadi. Merangan jurus pedangna anu leuwih ampuh. Orokai Jaka Sinangling kacepatan gerakanana mampu ngimbangan kacepatan panarajang 2 pedang lawanna. Sabetan 2 pedang lawan harita bisa dibendung ditakis ke pedogna. Abubuk lang, abubuk yuk lang. Geseh waktu sababara detik disangeusan Jaka Sinangling nakis 2 pedang lawan ku bedogna. Harita Jaka Sinangling aya kasepetan ngasupkeun panarajang leungeun kencana. Eta panarajang geus teu sempat disinggahan ku Konjaka. Panarajang leungeun kenca Jaka Sinangling ngahantem kana dada lawan. Sak hiuk kebolodes anau jana dada aing gabelangan lail. Konjaka si pedang ganda ngagrok kaget meinahan ka nyeri terus ngabangkieung menureus sababaraha lengkah katukang. Tapi gancang Konjaka ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung, darig deug, raneg. Konjaka si pedang gana ngeureunkeun sukuna saterusna mancuhkeun tangtunganana bari ngatur ing hapanapasna. Jaka Sinangling harita mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun nuju lawana. Ningali Konjaka sepedang ganda kabenangan ku panarajangna nyeta ku panarajangna Jaka Sinangling. Harita si Banteng Wulu ngerasa suka sukema hatena. Terus nyarita semua anu ngagero mapanas ka Konjaka. Woi! Konjakaan si Golobogan!
maneh kang benanganku menarajang Jaka Sinanglingan Syah Kolopok. Maneh teprikeun kang abang kieunan bari nganggengrok tahan kanyerian. Kasihan denglo. Ngayang binasakeun lawan api nangalaka manehanana nganu kang bengohan. Anu mantrak entong anggapan entengan kanu jadi lawanan sakonjakan si belekok kujubar, si brewek nyengled, si kolopok gede omongan hasuk sia maju des yang kurang ajar tong loba ngacerogan jeung nuringi sia kawas heueuh we sia wanian. Oi konjakaan konjaka sepedang ganda ukur nyalang ngarele sakedeung kalebah si Banteng Wulung harita bagi tambah kahudang amarahna sabab kalaka manehna anu kabenangan ku panarajang nu jadi lawan. Konjaka bagi penasaran harita ngawangun di pasangan saega diri pikeun nuliskeun di tarungna. Jaka Sinangling bisa ngarti kana kaya nu jadi lawan dina neruskeun tarungna tangtu bakal leuwih ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang senjata dua pedangna. Anu matak harita Jaka Sinangling saga diri pikeun ngaronjatkeun di ilmu pangenteng badana. Konjaka sepedang ganda maju dina rajang bari ngagero. Si lain kudu roboh Jaka Sinangling. Rasakeun sia. Ulah nganggap enteng. Karena senjata aing sia rasakeun sia. Jonelat Cilung Konjaka majuna raja ngagunakeun jurus pedang simpenanana dibarengan ku ngaronjatkeun di kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang dua senjata pedangna. Harakaya kecepatan gerak Jaka Sinangling tetep lebih unggul tibatan nu jadi lawan. Harita Jaka Sinangling lain bae bisa naki senjata dua pedang lawan tapi tajongan suku katu Jaka Sinangling kena kana pigelang leungeun kencalawan ngajadikeun pedangna lepas tina sekelanana. Dua senjata pedang lawan ditakis ke pedog Jaka Sinangling. Sat hiuk yakes. Tajongan suku katu Jaka Sinangling kena karena pigelang leungeun kencalawan. Puguh we Konjaka jadi kagetan tapi samemeh leungit ka kagetan harita Jaka Sinangling males panarajang sabetan bedogna ngarah kana dadalawan. Rikat harita Konjaka nakis bedog lawan. Ku pedangna dina leungeun katuhuna. Sabetan bedog Jaka Sinangling bisa ditakis. Tapi panarajang leungeun kenca jeung tajongan suku katuhu ngahantem kana anggota badan lawan. Eta panarajang geus sempet disingkahan ku Konjaka. Janah aing benang again. Aing sakit. Konjaka sepedang ganda ngagero dinahan kanyeri. Seperti tadi diwe ngabangkiung menurut sababaraha lengkah ka tukang. Tapi daya tahan badan Konjaka memang cukup hebat. Harita masih kene sempet bisa ngajaga kasaimbangan badanna. Bangkieu. Dalegdeug. Raneg. Konjaka ngeureunkeun sukuna. Terus mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapanapasna jeung ngarasakeun kanyeri balukar kabenangan ku panarajang nu jadi lawan. Engkong kuniang si Toya Saju jadi kageteun oge ningali kamampuan ilmu silatna Jaka Sinangling anu di luar dugaan. Harita engkong kuniang ngagereundeng ngomong sorangan. Hayo. Ternyata ilmu silat si Jaka Sinangling 知道我想两个本身哈，kurang ajar就是给了。
inilah gila bisa di belakang. Woi, kudu siap-siap kalau si Onya terdesak. Hah, kalunya. Hayya, woi harus maju. Si halupa itu si Jaka Sinangling. Hayya, cinta. Asa bilang woi, tidak mampu kalahin itu si Jaka Sinangling ya. Kongkong niang si Toya Salju. Hari tatan pikeun maju ngayunan Jaka Sinangling. Manehna geus bisa nebak dina pungkasan eta tarung Konjaka si pedang ganda moal mampu ngimbangan kekuatan ajen pangarti ilmu silat Jaka Sinangling. Sedangkan Konjaka si pedang ganda harita nu beuki tambah penasaran. Langsung nangsukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna. Ngagunakeun jurus pedang anu pamungkas dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Konjaka ngabangun pasangan jurus pedang pamungkasna dibarengan ku kayakinan manehna bakal mampu ngabinasakeun anu jadi lawan. Jaka Sinangling, montong wakaboga anggapan geus unggul dari tarung sia. Dewek caca rumah sele jajaten sih ya Bang Ajar ngapa dada kebedangan tadi aja dewek masih kena sanggup teruskan dia tarung saya Jaka Sinangling elah sarta bakal mampu ngabinasakeun si lain sih ya dong umaing umagos ya mang kalau kawas si lain geus moal diberi asam pertampikeun unggul dari tarung sih ya alah Cong bagian Humaragung atuh Konjaka. Humaragung nyari lagi. Kuring disaga diri. Naruh ke nyawa demi ngabela nu jadi bapak. Mun tepikeun ka kudu ajaling pati dina ieu tarung keur kuring tagabayana Konjaka. Mangga teh teuing. Ngan paniatan kuring keukeuh. Hayang ngajaga nu jadi bapak. Hayang ngabela nu jadi bapak. Modal saja Jaka Sinangling ngocong mawe kawas ustad sia. Jorela culung kalayang Konjaka si bedang ganda ngajelat terus ngalayang ngagunakeun jurus pamungkasna jeung kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Jaka Sinangling henteu ngajoret ngalayang tapi nungguan datangna panarajang lawan. Waktu Konjaka badanna turun bari nyabetkeun pedang dina leungeun katuhuna ngarah kana sirah lawan. Jaka Sinangling bayi luncat ka luhur setengah badan bari mindahkeun bedogna kana leungeun kencana. Saterusna bedogna dipake nakis pedang lawan. Kejelang sak hiuktang meh bareng jeung bedog dina leungeun kencana dipake nakis pedang lawan. Harita dina kacepatan gerak teu katuturkeun ku kaseuketan panon lawan. Panajang dengan katuh Jaka Sinangling hadam kana dada lawan. Sak hiuk cebrodes disusul ku jejekan kana beteung lawan. Jejak beteung sak dek ngek dari alah ajel kelalagi lah jalah udah ajar Sinangling alila ya. Konjaka si pedang ganda ngagero panjang badan ngajengkang oleh ka tukang geus bisa atawa geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badan. Jengkang koyang kelebut Konjaka rubuh maring lemah ningali nuju lawan geus dirubuhkeun ku Jaka Sinangling si Banteng Wulung jeung Aceng Jeprut pada ngumbar kasoka hatena. Nyarita sabanu ngagero ditujukeun ka Konjaka si pedang ganda. Oi, Konjakaan, sing dengan nungenyaan wes yah ngomongan mah kolopok, make ngejeng ngarek bing nasakeun lawan ngalang upas yah. Kang nyata nama
maneh ngayeuna dirubuhkeun ku anu dilawanan sia. Biasa nama lamun mimitina sia ngomonganna buleud sok penyos sahartina mah sia. Eta kalau maneh sakong jakaan muni kan kangentrung sia kita ngomongan teh. Tapi ngayeuna mah meded sia. Nanaunan ke Jaka Sinanglingan mah sia konjakaan. Kalau selang kamu mah saukur ngomong anu tari sakonjaka bener teh. Bener teh. Ina ayeuna mah terbukti kan? Kamu yang direbuhkan lawan, bener teh. Lo banyak bacot sih. Terus serang geus kayaan gitu mah. Kamu mah bisa nuskeun ditarung, bener teh. Pokona mah tarungna kamu mah jeung si Aceng. Anu teu sieun ku sasaha konjaka ieu. Sedangkan engkong kung niang si toya salju ningali konjaka sepedang gana geus dirubuhkeun ku anu jilawan harita terus ngajerat pikeun ngayunan Jaka Sinangling. Jorelat sulung cergedeg engkong kung niang si toya salju jago kolot katurunan pendekar Tionghoa harita mancu dina tangtunganana dihareupeun Jaka Sinangling. Bari nutup seukeut ka Jaka Sinangling harita engkongkong niang si toya salju terus cerita. Hayya, kemampuan ibu sila cukup hebat Jaka Sinangling ha. Tapi situ walu tangtu akan mampu hadapi oe. Hayya oe ini. Ayo jago koro ha. Hayya, sionya bisa jadi bukan tandingan kamu orang Jaka Sinangling. Tapi lo lawanan oe belum tentu situ bisa menang Jaka Sinangling. Neng Kang sama Wei Kang sudah mencapai tingkat tinggi ha. Jaka Sinangling netep seukeut, netep tetep anu dilawan bari ngajawab. Carita nandika bisa jadi bener kong. Tapi kerkuring rek ngayunan sasahage moal rek ngejat ninggalkeun tempat. Sabab kuring memang boga kewajiban pikeun sakuat tenaga ngabela diri. Sabab sikap jeung tindakan kuring memang bener. Jaka Sinangling bisa ngarti. Saat geus bisa nebak tahapan ajen pangarti engkongkung niang si toya salju tangtu leuwih punyul tibatan ilmu silatna konjaka si pedang gana. Anu matak Jaka Sinangling teu bisa nganggap enteng nu jilawan. Engkongkung niang si toya salju ngawangun pasangan benyarita di barung jeung seuri. Kitu nate sabab boga kayakinan manehna bakal mampu ngungkulan ajen pangarti ilmu silat nu jilawan. Hayya, situ bos yaula. Untuk bercalu sama oe Jaka Sinangling. Ulah kaduhu, situ nanti kalau cuma sebentar sudah oe rubuh ya. Hayya, oe punya ilmu simpanan. Lamun dikaluakeun ku oe ta ilmu mualilah sia ngajoplak sia. Lubuhan sia. Tidak mungkin atu oe kalah. Owe itu oe kalah. Owe kalah sama kamu orang owe itu na Jaka Sinangling. Justru sebaliknya kamu mualilah. Mualilah. Owe maka satika pola ha. Ningali nu jilawan teu ngagunakeun senjatana harita Jaka Sinangling ngalagrageun bedogna bari terus saega diri. Hayya, pertarungan oe mulai terima ini serangannya. Ulang mulai. Ya. Terima serangan oe. Hayya. Jorelat cilong engkongkung niang si toya salju majuna rajang. Sok sanajan panarjangna teu ngagunakeun senjata.
tapi da puguh panarajang dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Angin sambaran panarajangna nebak kuat karena badan lawan. Pikeun ngimbangan panarajang nuju lawan, harita Jaka Sinangling ngagunakeun 34 bagian ilmu pangenteng badana. Kacepatan gerak Jaka Sinangling mampu nyingkahan kacepatan gerak panarajang lawan. Harita nang boleh ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing geus teu bisa diponah deui. Sauhiu kedukes hukes daligdeug Jaka Sinangling jeung engkongkong niang si toya salju ting daligdeug ka tukang pada mundur dua lengkah meh dina waktu anu bareng. Harita duana marancukeun di tangtunganana. Engkongkong niang si toya salju dikageteun oge sabab ujug-ujug harita